Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg bagian anu ka 20 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni ti palihan Majalengka. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 20 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Ke ieu teh kumaha mimitina bet anjeun bisa ragrag di awang-awang geuning. Ceuk si Gonewa Sakti manehna geus teu sabar hayang nyaho lalakonna. Naon sababna si Janggot Naga bisa ragrag di awang-awang? Kieu yeuh caritana mah, tapi kuring hayang nginum heula yeuh. Cek si Janggot Naga bari ngarongkong kana lodong awi geus kitu regot weh nginum heula bangun anu hanaang naker. Sanggeus nginum derek-dek weh si Janggot Naga ngaguar lalakonna nyaeta nyaritakeun dirina anu rengset tarung parebet umur jeung si Topeng Koneng anu akhirna dirina kabawa hiber ku angin gayuhan si Openg anu ngabalukarkeun dirina ngapung ka awang-awang. Ngadenge caritan si Janggot Naga harita si Gondewa Sakti manibun celik ruas kacida. Sabab tetela si Janggot Naga teh geus tarung jeung si Openg musuh manehna sorangan. Tetela si Topeng Koneng teh elmuna cukup luhur oge. Sabab kuring oge pernah ngajajal tarung jeung manehna teh. Anak kitu mah urang teh meureun boga musuh nu sarua.
lamun dilawan kuduaan mah si Topeng Koneng teh pasti bisa diungkulan dia jigana. Cek si Gonewa Sakti. Heuh. Keun. Engke mah urang coba rembug kuduaan. Najan manehna teh sabenerna mah batur salembur jeung dewek. Anu baheula mah hirup bebarengan di lembur jeung kuring eta teh. Kek. Batur salembur. Kunaon batur salembur bet bisa jadi musuh kitu geuning. Panjang lalakonna mah. Ngan manehna teh batur salembur kuring waktu di lembur lengkong kulon. Kumaha? Lembur lengkong kulon. Si Gonewa Sakti beki buncelik ngadenge si janggot naga nyabit-nyabit ngaran lembur lengkong kulon. Sabab apanan eta teh lembur manehna sorangan. Bener, lembur lengkong kulon. Lembur lengkong kulon anu geus diancur leburkeun ku balad Karaman pimpinan Ki Jambrong. Satadina mah kaula teh arek numpes Karaman setan Kamurang jeung si Jambrongna. Tapi rencana kaula gagal sabab bapak kukut kaula anu katelaki jobrol kaburu dipaehan manten ku si Topeng Koneng. Cek si janggot naga atuh puguh we si Gonewa Sakti beuki ngagebeg sabab lembur si janggot naga teh geuning bersarua jeung lembur manehna. Keke ngaran lembur anjeun bet sarua geuning jeung ngaran lembur kaula anu sarua dihancurkeun deui ku Ki Jambrong jeung Karaman Leuweung Kamurang. Cek si Gonewa Sakti bari neuteup seukeut ka si janggot naga. Ngadengi kitu si janggot naga malik neuteup ka si Gonewa Sakti. Lila harita duanana padu teuteub. Sanggeus cukup lila duanana padu teuteub na atuh meh bareng duanana ngajorowok. Keke. Maneh teh dede lain. Maneh aibnya. Aduh, teu sangka geuning urang bisa panggih di dieu, Dede. Aduh, syukur maneh hirup keneh. Sugan teh mah geus binasa dibabad ku balad Karaman Leuweung Kamurang. Apan harita teh urang mah tiluan jeung Mang Yayat kabur ti pakalangan lantaran hayang nyalametkeun diri. Untung atuh urang mah masih salamet. Kumari Mang Yayat nasibna ayeuna, Dede. Duka teuing tong boro Mang Yayat indung Bapak Wing oge teuing kumaha nasibna. Tapi sigana moal saralamet. Da bongan Bapak Wing mah diajak kabur teh menihara rese. Ngadon ngalekui jeung indung kuring. Nya akhirna ku Wing teh ditinggalkeun we di lembur. Ari Bapak dewek mah dibawa kabur ku dewek digandong. Tapi tiwas euy, laju dihakan si Belang. Kitu diantara obrolan si janggot naga jeung si Gonewa Sakti. Anu tetela geuning duanana teh mangrupakeun batur salembur sobat dalit dina paulinan. Harita tuluy duanana jadi uplek ngarobrol nyaritakeun pangalaman masing-masing. Sanggeus cukup nyaritakeun pangalamanana, tuluy obrolan teh mengkol deui kana ngobrolkeun si Openg. Tapi teu sangka geuning anu disebut si Topeng Koneng teh, si Openg teh eta teh budak nu baheula ku urang sok dijailan, sok dipoyokan. Kiwari bet jadi jawara anu elmuna lain bantrak-bantrakeun euy. Cek si janggot naga. Heueuh, sigana bae manehna menang guru anu linuhung, anu leuwih hebat batan guru arurang euy. Haram jadah. Aing kudu bisa ngelehkeun si Openg gitu ya. Cek si Gonewa Sakti. Dewek oge kudu bisa males pati ka si Openg. Sabab Ki Jobrol bapak kukut dewek dialapatina ku si Openg.
urang ayeuna kudu bebarengan lamun hayang bisa ngelekeun si Openg. Ke. Tapi jika moal kaburu urang ngabalas dendam teh we. Nah kunaon moal kaburu? Sabab dongengna oge bakal kaburu tamat. Urang moal bisa ngabalas dendam lamun dongengna kaburu tamat mah. Ari kitu mah atuh anu ngadongengna teu adil, main tamat wae can rengse oge. Moal meureun ditamatkeun ke oge nya heueuh, ari ngadongeng mah kudu tamat atuh. Kitu si obrolan si Jenggot Naga jeung si Gondewa Sakti. Cag teunden dihandelem sieum, tunda dihanjuang siang. Urang tunda heula lalangkon si Jenggot Naga jeung si Gondewa Sakti anu keur ngarencana arek males pati ka si Openg. Ayeuna urang caturkeun heula lalampahan si Openg. Harita si Openg geus ninggalkeun lembur liang julang. Lengkah si Openg dibarengan ku hiliwirna angin leutik, dipayungan ku mega bodas di Jomantara. Lengkahna kebat muru katebeh wetan, sabab niat dina hatena arek ningali kayan lembur lengkong kulon. Si Openg ngarasa penasaran, nah jika kumaha lembur lengkong kulon ayeuna, nah bener-bener tumpur ludes atau masih aya di kieuna. Sora manuk kadenge pating caricit, heulang mending ngelik bae bangun hayang ngajajab si Openg. Daun eurih anu ketebak angin, pating arulang, pating korosak siga anu silih harewosan, siga nu hayang ngupahan hate si Openg anu lumampah bari mawa 1 juta tanda tanya. Aduh, kumahanya nisub nasib indung uing, kumaha nasib tetangga uing, kumaha nasib dulur-dulur uingnya euy, kumaha lembur aing nama si aya atawa geus eueuh kitu. Duh mak, hampura mak uing mak euy, uing teu bisa ngajaga emak tina kakajeman balad-balad karaman mak, cek si Openg. Hate si Openg seseredetan ari ras inget kana kejadian welasan tahun ka tukang teh. Sedengkeun di tempat jeung waktu anu sarua, harita Dewi Anjani oge keur lumampah. Jeung kabeneran deui Dewi Anjani oge boga niat anu sarua jeung si Openg, nyaeta leumpangna teh ngajugjug ka lembur lengkong kulon. Ngan bedana ari Dewi Anjani mah lumampahna teh mapai-mapai pilemburan, sedangkan si Openg mah mapai-mapai jalan tarabasan ka kebon ka pasir kadang nyorang lamping. Atuh sapanjang jalan anu kaliwatan ku Dewi Anjani nyamindeng patepung jeung jalma-jalma. Setiap jalma anu ningali Dewi Anjani maranehanana pating gumecrek bari muji kana kagelisan Dewi Anjani. Malahan teu saeutik lalaki anu suat-suit bari ngagoda. Dewi Anjani ukur imut salagi jalma anu ngagodana henteu ngagunakeun leungeun ukur ku caritaan. Nya Dewi Anjani henteu ngarasa kaganggu. Duh, aya widadari turun ti langit euy. Gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Piu piu piu. Aduh, gelisna matak uruy. Heug lamun pamajikan uing siga kitu mah geus pasti dikekepan we euy, moal sina ka mana-mana euy. Witwir. Akang ngiring atuh Neng, ngiring. Kitu cenah. Di antara sora lalaki-lalaki anu ngagoda ngeheureuyaan ka Dewi Anjani. Tapi ukur ku caritaan taya anu nyegat atawa ngahalangan kana lalampahan Dewi Anjani. Ari nu aya dina pikiran Dewi Anjani ayeuna hayang geura anjog ka lembur lengkong kulon.
lembur matuh banjar karang panglayungan anu ditinggalkeun dina waktu anu cukup lumayan lila. Siga kumahanya ayeuna lembur lengkong kulon teh. Palang siang geus kari ruruntukna atawa geus jadi leuweuh. Gerentes hate Dewi Anjani. Mudah-mudahan we lembur teh masih aya dan berente kabeh dibinasa ku para karaman. Nyasugan we masih aya jalmaan. Keun bae dieusian ku saha wae oge. Anu penting mah henteu jadi lembur anu paeh. Cek Dewi Anjani deui. Lengkah sukuna beuki digancangan sababah yang buru-buru nepi. Sora tongeret jeung turaes disarada matak waas. Manuk uncuing patembalan jeung manuk beton nambah nyeredetna kana hate. Angin leutik ngadalingding ngusapan kana sirah bangun anu ngarasanya. Akhirna kira wanci tunggang gunung Dewi Anjani geus nepi ka lembur Sinapeul nyaeta hiji lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur lengkong kulon. Tidinya mah lembur lengkong kulon teh geus deukeut ukur nyorang waktu kurang tina sajam bisa nepi ka lembur lengkong. Tapi Dewi Anjani ngarasa capek hayang ngareureuh heula di lembur Sinapeul. Sakalian ngeusi beuteung bari tatanya ka urang dinya ngeunaan lemburna. Kabeneran harita katempo aya warung sisi jalan. Biasana di eta warung sok aya dahareun sangolangko. Aing mending dahar heula. Bari sakalian rek tatanya ngeunaan lembur lengkong. Ngarah teu kaget teuing. Bisi geus loba anu robah. Bareto mah warung eta teh sok ngeunah langkona. Susugunan we nu dagangna masih keneh angger. Cek Dewi Anjani bari lempangna gagancangan muru ka eta warung. Bareng anjog ka eta warung, Dewi Anjani langsung gek diuk tuluy ngalamun nyawang ka palebah lembur lengkong di barung ku hate anu ratub tutunggulan. Atuh si ma warung jadi colohok sabab tepuguh puguh. Aya jalma henteu jajan ukur ngadon diuk tuluy ngalamun. Tapi si ma warung tacan wani nanya sabab karunya meureun eta wanoja teh hayang ngareureuh heula. Da ka tembong kesangna carindul meureun tas nyorang lampah anu jauh. Lain kesang carindul, kesangna rarenung. Dewi Anjani anteng nyawang ka palebah lembur lengkong kulon anu geus lawas ditinggalkeun. Bari hatena galecok pinuh ku tanda tanya. Buah masih aya, buah geus lembur teh. Da harita aing yakin loba pisan jalma anu binasa jeung teu saeutik jalma anu diculik ku para gorombolan. Ieu hate meuni nyeri. Inget harita aing diculik jaba Kang Karmin cenah geus dibinasa. Kang Karmin abis sono ka Akang, Openg, Ujang, Kasep, Menak. Di mana Ujang ayeuna? Ieu emak meuni sono Jang. Gerentes hate ande Dewi Anjani bari merebay ku Cipanon. Ingat kanu jadi salaki anu dibinasa ku Ki Jamrong jeung ingat kanu jadi anak anu teuing kumaha kiwari nasibna. Si ma warung anu tita tadi merhatikeun antukna ngawanikeun maneh tumanya ngagebah lamunan Dewi Anjani. Abong kena geus menang bansos mani cicing wae ngahep-hep. Nyai siga emak aritas menang beas ti pamarentah teh sok jempe lain bisi aya nu menta tapi bisi nu beunghar kasirihan.
cek si Mawarung. Atuh puguh we Dewi Anjani ngaranjug kaget lamunana langsung buyar. Emak, punten mak, abdi ngiring colok ngiring cali sakantenan pangdamelkeun sangulang koma. Cek Dewi Anjani. Nyatena naon atuh geulis rek milu ngareureuh mah. Da katempo kumaha oge nyai teh bangun anu capek kitu geuning nyai. Cek si Mawarung bari ngalasan sangulangko kana daun tisu. Tuluy sangu teh diawuran cacag bonteng, terus diperlukan goreng bawang jeung deungeunna. Geus kitu song diasongkeun ka Dewi Anjani. Atuh gap ku Dewi Anjani gancang ditampangan. Hatur nuhun mak. Cek Dewi Anjani tuluy am weh dahar mani ponyona keranan. Sanggeus ngahuap sabaraha kali regot Dewi Anjani tuluy nginum. Geus kitu mah neuteup ka si Mawarung. Mak, ieu teh abdi bade tumaros. Mangga nyai bade tumaros naon? Dupi lembur lengkong kulon. Ayeuna masih keneh aya atanapi kantun ngaranna wungkul mah. Margi abdi asa tos lawas henteu kadinya. Saurna kapungkur mah kantos diranjah ku para karaman cenah eta teh mah. Cek Dewi Anjani nanyakeun kayaan lemburna bari api-api teu apal. Ditanya kitu beungeut si Mawarung langsung sepak pias siga nu nyidem kasedih jeung kasieun. Aduh nyai, lembur lengkong kulon teh pikawatireun kayanana. Nyati saprak aya kejadian diranjah ku para karaman we. Ayeuna eta lembur teh siga lembur anu pae. Hampir kabeh imahna runtuh jeung pangeusina areuweuh. Cenah mah sabagian warga eta lembur teh dibinasa ku para karaman. Sesesana deui kalabur pada nyalametkeun diri. Jeung teu pada balik deui ka eta lembur. Tapi aya 3 imah anu masih ngadeg jeung bersih di dinya teh. Nyaeta imahna Mang Karmin jenatna. Terus imahna Mang Uba jeung imahna Mang Utam. Eta 3 imah teh dijaga ku Jang Karman adina Mang Karmin almarhum. Cek si Mawarung nyaritakeun sakanyahona ngeunaan lembur lengkong kulon. Atuh Dewi Anjani nu ngabandunganana meuni coloho. Buru-buru Dewi Anjani nganggeuskeun hanca daharna. Hatena panasaran ku beja ti si Mabieu. Manehna yang buru-buru nyaho kana kayan imahna nu aya di lembur lengkong kulon. Anu cenah dirawat ku Mang Karman adi salakina pisan. Cag kayan Dewi Anjani anu ayeuna keur tetelepek ngeunaan lemburna urang tinggalkeun. Ayeuna urang balik deui ka si Janggot Naga jeung si Gondewa Sakti. Harita duanana keur laleumpang di jalan. Leumpangna bari ngarobrol. Leumpang maju kabeh kidul ka pelebah Gunung Kuda siga nu rek ngajugjug ka lemur lengkong kulon. Jadi kumaha urang teh tulus wae erek ngalongok ka lembur lengkong kulon teh atau moal? Cek si Gondewa Sakti. Nya tulus atuh. Sabab dewek mah panasaran euy. Hayang nyaho kumaha nasibna lembur urang ayeuna. Siga kumaha na masih aya atawa eueuh lembur urang teh. Cek si Janggot Naga bari tonggo we leumpang. Oh sarua kuing oge panasaran. Tapi kumaha lamun misalkeun urang panggil jeung si Openg ke di ditu euy? Nya teu kumaha, tinggal lawan we atuh kuduaan, naon hesena. Tapi dewek mah yakin euy, najan urang duaan ngagabungkeun kakuatan, bakal moal sanggup euy ngalawan kakuatan si Openg teh. Lamun urang hayang gelut jeung si Openg, urang kudu guguru deui ka jago nu leuwih hebat. Heueuh.
Tapi lamun panggil di jalan atau di mana wae piraku orang kudu pirat lumpat mah deuleu jika lain lalaki sia teh. Nyata kudu lumpat atuh. Da si Openg mah moal ngajak gelut lamun ku urang teu ditangtang mah. Malahan basa ditangtang gelut ku dewek oge manehna mah embungeun ngadewek we anu maksa ngajak gelut da penasaran. Nya dipikir-pikir mah urang anu salah atunya. Geus puguh jalma embung gelut haye we ditangtang ku urang. Tiba heula oge si Openg mah tara daek gelut najan ku urang sok dijailan jeung sok diganggu oge. Kitu bener pisan janggot naga euy. Kumari geus kieu janggot naga. Si janggot naga jeung si Gondewa Sakti harita guntreng ngobrol sapanjang jalan ngajugjug ka lembur lengkong kulon. Tapi nilik tina obrolanana duanana siga anu mimiti sadar yen si Openg teu boga salah. Dewek siga anu salah mah euy. Geus kabawakeun teu bener gabung jeung Karaman anu dipimpin ku Ki Jobrol. Geus puguh dewek jadi sangsara teh lantaran lembur urang diburak balik ku Karaman. Tapi dewek malah ngadon gabung jeung Ki Jobrol. Salah jika nama teh euy. Cek si janggot naga bet jadi sadar kana kasalahanana. Nya ari aing mah salah teu salah euy. Da tengah aja patepung jeung guru kuring anu ngaran Ki Barada. Anu tetela seorang jalma anu ngagem ilmu hideung. Ngajadikeun aing hayang gelut we jeung gelut. Jeung deui basa aing garihal. Padahal hate leutik mah aing oge hayang jadi jelema bener teh. Jenggot naga euy. Tembal si Gondewa Sakti. Mehna oge boga hate nu sarua jeung si janggot naga. Aduh, kumaha tuh lamun urang tobat wae, urang eureun tina laku lampah anu teu baleg deui. Satuju ari kitu mah. Aing moal gelut-gelut dia jeung rek diajar bahasa nu hade. Nya ari kitu mah, hayulah dewek satuju. Terus lamun ke urang panggil jeung si Openg, urang kudu minta hampura beundannya. Sebab salila ieu urang geus ngamusuhan ka manehanan euy. Nya kudu minta hampura, satujulah aing oge. Jeung lamun diparengkeun imah aing aya keneh, aing marek cicing we di lembur, arek kawangun deui lembur lengkong kulon anu geus hancur ku Karaman jadol. Nya dewek oge moal balik deui ka leuweung. Komo deui ka leuweung karoban, mending cicing we di lembur sorangan. Keun bae lah rek ngadadak nyieun deui imah aing mah. Lamun geus boga imah karek neangan pi pamajikaneun we, sangkan bisa tetep renggendak di lembur lengkong. Satujulah dewek satuju. Teu disangka-sangka abong geus kitu we meureun kuduna. Gusti anu mulak malikeun hate manusia. Si janggot naga jeung si Gondewa Sakti anu tadina geus jadi jalma jahat bolong kotan teh kiwari aya kreteg hate hayang babalik pikir. Malah hayang menta hampura ka si Openg jeung saterusna hayang ngawangun deui lembur lengkong. Cag kayaan si janggot naga jeung si Gondewa Sakti alias si Ayib jeung si Dede urang tinggalkeun. Caturkeun si Openg harita manehna geus mimiti asup, lengkahna geus mimiti asup ka lembur lengkong. Hate si Openg mani ngalenyap, aya bungah jeung aya rasa bagja, aya sedih jeung nalangsa, oge aya rasa kaget anu pohara kacita. Bungahna lantaran manehna bisa ngalaman deui napakeun sukuna di lembur anu dipika cintana. Sedihna lantaran geus bisa dipastikeun moal panggih deui jeung nu jadi bapa oge indung anu teu apal tingku nasibna. Ari kagetna nalika manehna bus ka eta lembur. Bet ningali lembur anu suwung, tapi jalan lembur bet bersih tu rapih juga anu ngurus.
suwung lembur teh euy siga teh pangeusina jeung imah-imah oge geus loba nu raruntuh tapi aneh lembur ti iseun kieu tapi ieu jalan menilalecir bersih siga aya nu nyapuan geus pasti mah ieu aya anu ngarawat ieu jalan teh jigana mah euy Gerenta si Openg bari ngilikan imah-imah anu kaliwatan. Loba imah anu geus darengdek, loba oge anu geus rarubuh. Kayaan suwung sepi jempling siga lembur paeh. Tapi anehna jalan satapak tengah lembur menira resik, lalecir siga anu ngarawat. Harita lengkah suku si Openg terus meru kabeh kaler nyaeta ngajugjug ka imahna. Reg si Openg ngarandeg barang nepi ka hareupeun imah Mang Utang. Si Openg ngarasa heran sabab geuning imah Mang Utam katempona masih ajeg kalayan raresik balaresi. Alah buah-buah euy Mang Utam masih aya tepungan ulahnya ku aingnya. Tapi aing sieun euy bisi manehna nanyakeun si Dede ke kumaha aing ngajawabna jadi bingung. Jaba si Dede alias si Janggot Naga teh pan geus tarung jeung aing. Kumaha lamun maneh tuluy maot euy. Cek si Openg dina hatena. Tadina mah arek nepungan Mang Utam tapi ngarengkog deui. Tapi karek oge si Openg rek nulikeun lengkah. No atuh teu kanyahoan ari ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.